Burik. Iya di kontrakan tuh, nomor HP-na Burik kaya tuh. Nah, ya cocok ya lokasi Burik sisi jalannya. Wah, iya mah, halus ya. Mana betah malam ini dia urang mau ngontrak dia. Betah ieu mah gede ieu mah, naon? Kudu dihubungi heula euy. 08 bener-bener 522 Masa gitu Ah, teu aktif euy. Burik, non? teu aktif wae euy. Padahal dia cocoknya lokasinya. Cocok dia di sisi jalannya Di Bang. jalan. Oh, aing mah. Wak, nak kenaon? Ah, Burik deuleu itu si budak deuleu moal nyambung. Ah, Ngising na salana. Kabener atuh, Wak. Pengen hayang ngopi mah. Cenah tuh, Wak. Ngobrol ka ngopi, nguruskeun teh kalebokan we. Moal marek Burik teh aing pusing ka teh. Terus kan itu balik-balik. Oh, boleh kadinya cicing atuh heula. Kalem ka urang. Cik. Aduh. Emang, Wak? Alhamdulillah. Coba, Rik. Sabar. Mana kopi? Ya, lain kopi. Urang teh ieu dikontrakeun ka warungnya teh dikontrakeun, urang disewa. Ya, Wak, kabeneran wing ge kontrak. Sok atuh mah kontrakan tuh wing. Iya, siapa pukul aing derek kontrak ieu warung di telepon jalmana eueuh nyambung. Aina budak mah budak gue atuh. Geus ku wing we Wak, uang kontrakna sok sabaraha sabulana enak DP-an. Ah, aing mah eding jeung kieu mah. Jual. Lain jual ke barang batur sih teh. Ame duit menang teh. Itu kebodohan. Geus wae aya dipanjara 1 juta nya. Isukan mangkukna wing gaji heula sengon gitu mah. Ke dibayar sok 10 juta bilang nya. Ye, siapa dibejakeun nu batur aing ek. Jalmana henteu diangkat, teu aktif. Ya tuh aja 1 juta ya panjarna ya. Engke sudah mama wing ngajual lakai. Ulah teuing. Sepi omongan. Udah tulah aya maksa mah. Aing ngagawean wadoyok. Bongana mangda geus ngagawean ka aing. Kasar sarimi. Sarimi naon, Neng? Naon anu ngana? Iya, Neng. Hider, Yang sulah. Nah budak teh budak saha eta nya asa teu wau. Alah. Nah duit mainan. Tapi peng, wadoyok ku aing. Tadi menang duit menang tungna mah. Woi, ada si Burik. 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 Duh, aing hayang ngising heula moal hujanan gitu. Kita kuat ya. hider, hengalkanlah. Dolok-dolok wadoyok keur naon teuing? Da kaya kamu doh, ku aing cimplung sia. Ah, ku aing jailan ya wadoyok. Hengalkanlah. Waktu yang pas. Aduh, aing kembali hujan ya, teu kuat jadi beteng. Teu kuat na sekereung. Wah! Kehet! Cak nyuk. Aduh, Burik, HP aing stick ojlom deh, aduh. Burik. Alah, aing ngerek apel ka awewe piraku kieu janjian jeung awewe we sendal. Aduh, aing pegat anjir. Aing kudu nyangat sendal ieu mah ye. Kewek.
ini sendal mata aing tinggal meuli udut jeung bekal ulin. Nengah. Gitar. Dengarkanlah. Nengah. Baso. Baso. Mang meser mang. Meser baso. Yo, Mang Jack. Ieu mah lain seblak, tapi baso tuh aya tulisanna di hareup. Seblak. Saya nanyakeun seblak. Baso marebueun. Allahu Akbar. Lain seblak ieu mah, baso, Mang Jack. Nanti rasa. Baso. Kumaha maneh bolot. Hei, baso. Tas di mana Bang Jack? Gedinya, Bang Doy, kesulin. Oh, heuh atuh. Alah, eta euy ciga aya tukang baso anu budeuk aing sok pusing aing hayang baso lapareungan sok pusing aing ya. Baiklah. Baso. Mang meuli somai. Oh, baso. Sabarahaeun? Hah? Oh, siap. Heeh, jangan kan hiji ulah loba omong. 10.000. 10.000. Aing kan 10.000, Mang. aya nu gelo. Di ditu gelut jeung sapi. Di ditu. Tah. Ulah di ladaan. Heuh, tah ladana kucurkeun kana banget sia. Musingkeun aing mah biasa. Wagarelo ieu teh. Nu hiji ka ditu, nu hiji ka dieu. Mang, naik ka mana heula? Yeuh, baso mah di dieu. Baso, Mang, baso. Oh, baso nu teh kungkul. Siap atuh. Ngomong teh tadi. Mangga. Naon ieu mah mesen baso tekan ulik naon pun. Ah, lieur jamat teh ah. Hei, kalau kali ini dia kumaha baso. Sampai hari ini. Kumaha deui kana boga di karuan ya. Awet wae padona.